Seorang laki-laki sedang bercinta, aya kekasihna dihareup, dicoba ku kabogohna. Cika bogohna Karawang ieu mah ye. Asal geus sehektar dijual. Karawang jahat. Masya Allah, Masya Allah. Perehyangan mak akang, ya Allah. Imah tuh menjual, BAKB. Iya nu kita kuat mak. Kamana? Kadieu heula sakedeung. Aduh, Masya Allah rempag hate. Kadieu. Adamin. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah, itu lamun urang Karawang geus gitu ya Karim. Permasa kadele bentasa karasa nyang gigi rasa gigirin nang karaka saluhureun adamin. Nah, ieu deuk Isra ya. Sia seserian goblok. Seorang lelaki dihareupeun ka bogohna. Nya cinta ka abdi sangat. Memandang abdi teh seperti kumaha? Seperti bintang di langit. Maksudnya sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah. Bagus. Coba sampaikan di nu leuwih indah supaya hati tenang. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang dalam akan kuseberang. Masya Allah. Nikmat perasaan. Coba nu leuwih ti eta. Andaikan aku memandang wajahmu di terik matahari yang panas, tetapi ketika aku pandang wajahmu, teduh perasaan. Masya Allah. Iya Karim, pohara ta bahasa geus luar biasa ta. Nah, ceka bogohna teh di tukang tuh aya awe geulis ya coba di tukang dideuleu ku nyana dah gombal sia gombal cek awena cenah sejuta bintang di langit kakarak di bobodo bae ngalieu geus kuputuskan saat ini juga cintaku kepadamu. Wow, laki itu neng bebeakan amat sih tuh masa sih kakarak ngomong ku ari geus ngalieu teh hayang aing mah hayang. Hampura. Tidak ada maaf bagimu. Sekali ini saja maafkan diri.